Kira kedeng. Hari kolot mah wajar. Tah, mulai 2 hiji ewang lah. Pi, kumaha eta teh mancing teh sebenangan can? Iya, geus sajam can menang-menang. Aduh, Eta eupana make naon pi? biasa we eupana mah ku cacing. Atunya nya ari ku cacing mah nya pasti moal nyangut-nyangut laukna oge. Aing geus make naon atuh eupana? Ku cau geura Bakal nyangut moal teh. dijamin moal atuh. Kehet sia, ngabobodo ka kolot teh. Ku aing kudu dikadek seieu mah. Tangkal saujeng halangan deui eta beuh. Mata tong heureun wae ka kolot teh. Jadi tah dorakana puas ya. Mang, bejana didinya boga gawean deui? Ya, alhamdulillah dan urang ayeuna boga gawean deui Gawean naon? Bangunan deui nya. Gagabah di dinya mah ngomong teh. Lain urang mah ayeuna digawe di kantoran. Hebat euy. Emang di kantor mana? Eta dan di kantor kecamatan. Di bagian naon, Bang? Eta dan biasa we bagian ngomekeun keteng nu balocor. Ari sugan teh bener we di kantoran. Ari kitu mah kena kehead di bangunan. Yuk, api mah meni jahat ka mama. Jahat kumaha di mama? Nya, api kawin deui teh bebeja ka mama. Kalau ka mama meunang beja ti batur. Pan kawin teh ibadah. Pan lamun di beja-beja ria meureun. Pan api teh moal meunang pahala. Si api mah meni asa teu boga dosa pisan nya. Ngomong jeung didinya mah mung eleh geuleuh ayeuna. Ya, pajarkeun dinya kuliah. Nyukut jurusan naon? Jurusan ekonomi, Nah, jurusan ekonomi. ameh bisa ngitung secara detail hutang-hutang di dinya nu can pernah dibayar tah. Ngobrol. Iya matut hayang seuri ku lalakon urang kamari. Emang lalakon naon? Kan urang teh milu ngantri pembagian sembako. Atoh aya teh kesel aya. Emang di mana eta teh? Eta ngantri nama di deket kantor pos alun-alun Bandung gini. Oh, terus ari atoh jeung kesalna palebah mana? Nya aya atoh nama kapan segala komplit mangatun, mimiti bea, sayuran, endog, bahkan aya amplop segala. Geus kabayang pasti aya sakarungeun teh. Eta kumaha mangaceng kabagean teh? Tah mah teu keselna teh palebah dieu. Begitu orang nemongkeun KTP, urang ngalah katitah balik. Cik pang ningalikeun Mang Atun naon masalahna ye? Atunya heueuh da ieu mah KTP-na ge di Tasik. Lieur di dinya mah tuh. Aya hayang menang bagian di Bandung, KTP di Tasiknya heueuh moal kabagean puas kehead gitu. Iya, aing kalau nyalahkeun ka aing goblok teh. Sep. Dadan. Kenaon, Sep? Iya biasa we ke ngoprek motor. Adirinya dek ka mana dah? Eta Sep arek ka warung. Kabeneran atuh ari kitu mah pamerikan roti lah. Roti naon, Sep? Eta roti anu isi coklatan nih udah 500-an. Mana duitna tuh? Kira kedeng. Hari kolot mah wajar. Tah, mulai 2 hiji ewang lah. Yang satu, orang karung aja. Terus ulangan roti lagi kan asli deui ah. Dah. Hai.